ulah dibawa borok, ulah dibawa somong, pesai bahu, cair mana? Leres sok, cuma cik mana? Kamu kan ya, lari ngapul lah, tarik nafas yang dalam. Leles sakit itu sok cobian gabi leres sok saya banget lepas Tuhan ini pecar lulus Allah luar biasa ya ilmu karaos muka ulah mah guru karaos pisan muka ulah luar biasa tukang jerama tinggali kalau buka ajian wir yang wir iku mah itu dah ya hebat mah guru cagerkeun deui agan kumaha cagerkeunna wir yang wir deui beres tarik lagi lepas action Tuhan ini pencar ke cager hebat agan salira luar biasa Pak Guru nuhun Pak Guru nuhun hebat sukses salira sabaraha baharna tegedah kan abdi mah tegedah di maharkeun abdi mah moal ngan hargakeun ngomong kadulungan abdi mah teu duit ngan pambayarkeun hutang we abdi teh saya ke kaulah pakai pambayarkeun syukur kitu kan itu naon si Suryan teh naon si Suryan ya curiga ya abdi mah cerita abdi mah atoh agan buka ilmu eta ilmu naon yang wir terus wah bohong ting nyur-nyuran bibirna sok sabandeuy cih aya ho yo Tuhan ini pencar lulus aduh edan mati dia salah boga ilmu aduh cagerkeun agan kumaha cagerkeun ada wir yang deui terkena terus 3 kali ayo mah cager gitu sae mah luar biasa Pak Guru cagerkeun kasep wah cagerkeun sae mah nuhun Pak Guru tah kitu atuh naon ada kaulah macan ibu cager bae nganeuskeun hampir ngabongkar kamar Mbah Guru aish tah eta hebat salira kasih komat eta ilmu ulah dipake samarangan ai musuh biasa-biasa mah tong diange tapi upami aya musuh anu budak kakara eta ilmu ange sae Mbah Guru tak kitu Mbah Guru aya mereka sawarga bade naon di sawarga teh seueur jami anu kuda di warak saurna para dewa teh yang bisa baksa abdi teh itu bade ngalatih baksa di kitu nya sae Mbah Guru pilih aya bekal aya tegedah leres aya 10.000 tegedah abdi masih aya
Ya di mana? Pokoknya mah aya wis wios. Hebat Pak Guru. Omat eta ulah pake sombong. Nya, saya Pak Guru saya. Lamun ada musuhan bener. Tah. Tah. Perih emang ya. Ulah curi Pak Guru. Ilmu salila buka mah eta ilmu. Terus Pak Guru. Langsung nyerep ke salila kasep Gatot Kaca. Dia ngomong sana si cepot. Saha? Leon. Sok ini mah tuturkeun dua rama. Abdi mereka sawarga saya pergios Pak Guru pergios. Hebat. Nuhun sekali nuhun. Allah boga aji wir ya wir. Sekali-kali pejabat ditipu rakyat. Biasa ada pejabat tipu rakyat, aina pejabat ditipu rakyat. Ayang nyaho jadi rakyat tipu pejabat. Kerakhirnya nak kerusuh politik, sok dengan pilihan mere duit ke rakyat sudah dicolok, cokot duit nama ngan dicolok montong. Eta gelekeun ante. Ulah, ayo siap. Itu kayaan anak Yendawala anu lajeng kasawarga Maniloka. Kasawarga Maniloka. Para widadari pating jarere, para dewa pating karte. Margi kayaan kawah Chandra di muka ngagolak dimulkeun gempa di sawarga Maniloka. Anak ditingali tina kaca trenggana sing horeng si mana horeng Yendawala anu bakal lebet ka sawarga Maniloka. Atuh yang Resi Narada kautusku yang otipati jagat nata raja Triloka pikeun ngahadang Yendawala lan Asrajinga supaya telebet ka sawarga. Di saluareun lawang selamat tangkap para dewa parantos sempak terbayasa. Para sangat juata perlu manten bayar rupaya 4.444. Hei, para dewa wayahna si Asrajinga jeung si Dawala ulah nepi ka asup ka sawarga Maniloka. Urang ngajaga di lawang selamat tangkap. Batara Indra Dewa Bulan saking Pencomaya. Sampelak Sidawala jeung Asrajinga makin asup ka sawarga Maniloka. Tong dicacana kami Madewa dang nganter wungkul diuk cepot diuk. Sarwana jeung siang rok. Dipaehan bae syah. Dewa naon euy? Kata Brahma Dewa Sunu udah amok darah tinggi udah tenang diam saja diam.
dia memang aya perlu naon da wala nya aya kapayogiane Purwaji Simabi dumung ka dia teh nah maneh teh apa da wala asup kasawarga teh aya tata krama aya aturanana asup kasawarga maniloka teh da wala hiji anu bisa asup ka sawarga teh nyaeta jalma anu geus biksu-biksu. Ari jalma anu biksu-biksu teh nyaeta jalma anu geus bisa ngajalankeun rel ka manusahaanna. Kaduana jalma anu bisa asup ka sawarga teh nyaeta menang-menangan langsung ti dewa. Katiluna nyaeta jalma anu asup ka sawarga teh nyaeta teu bisa make raga badak tapi make laga lemes. Amun ngalangar kana ieu perjanjian matak bahaya ka sawarga Maniloka. Buktina para widadari pating jareureut para dewa pating kareca kulantaran anjeun nyatakeun asup ka sawarga Maniloka. Wah Chandra dibuka ngagolak gara-gara maneh dawala teu bisa dicarek nyata asup ka sawarga Maniloka dawala itu kaayaanana bukituna ayeuna anjeun wayahna geura mulang deui ka Marcapada sabab anjeun nyiwolkeun mara bahaya di sawarga Maniloka geura mulang deui dawala maneh ka Marcapada kitu kaayaanana moal tiasa mangabdi satya acana abdi tuntas mah abdi ai teu beunang disarek sia bodoh anjing dawala heula brah make heula aya naon atuh maneh teh ka sawarga teh dawala tapi mamang ka sawarga teh kirang sareng kelangkung hoyong penak sareng yang Otipati Jagatnata Raja Triloka dulu itu hayang pangijeng yang ulun semohon bangsa sia abdi ge hoyong benak cijen dawala dengan kata pe kenapa di goblok udah goblok teh kain sentak-sentak kumaha yang dudueun. Jadi anjeun hayang pangijeng yang Otipati Jagatnata Raja Triloka sumohon ya dawala kaula teh kasebut kabayan dewa wawakil langsung ti yang Otipati Jagatnata Raja Triloka tangan kananna ieu Batara Guru kapercayaanna upami dawala aya kaperigan sok kamang kamang sok sarua keneh oh sami kamang sok nya kitu nama atuh sae kitu mah jadi teu capek di Simabdi cik aya naon abdi mah bade naroskeun ngan hiji mang naon rupi yang Otipati Jagatnata lares Raja Triloka teu salah dawala telepat bener tuluy tadi Simabdi bade naroskeun rupi hartosna Triloka naon Ari Triloka teh hartina ari tri teh tilu ari loka teh alam tilu alam bener jadi ngarajaan tilu alam mana wae hiji alam sawarga anu disebut alam Mayapada kadua alam Madyapada atau alam kajinan katilu alam Marcapada anu dicicingan ku maneh dawala alam dunia oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan yang Otipati Jagatnata bener jadi masyarakat dunia teh diwakilan ku yang Otipati bener oh sae jadi masyarakat dunia teh ngawakilan jadi salila ieu para dewa teh salaresna perwakilan ti masyarakat bisa disebut gitu terus bener isi mabdi bade naroskeun naon rupi wakil jeung anu ngawakilkeun luhur mana darajatna wakil sareng anu ngawakilkeun
wakil jeung anu ngawakilkeun lamun dina urusan bahasa wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur keneh nu ngawakilkeun terus bener rupi nu ngawakilkeun yang antipati saha kumaha ieu sumohon tadi disaurkeun wakil jeung anu ngawakilkeun darajatna luhur anu ngawakilkeun dupi salira di dieu wakil anu ngawakilkeun darajatna luhur anu ngawakilkeun dupi salira wakil rakyat ieu rakyat berarti luhur aing di beuteum-beutan sia presiden jeung wakil presiden luhur mana pangkatna luhur presiden gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur bupati jeung wakil bupati luhur bupati rakyat jeung wakil rakyat luhur rakyat tuh berarti luhur aing mah teh lagi di babatok hareupeun aing teh pantes ayeuna sim kuring salaku rakyat nanyakeun pertanggung jawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gadan anjeun dina mangsa ngeuyeut gaya pola negara ngurus sampah marahaya iya naon gawe anjeun lolobana ditingali-tingali anjeun seueur saur tanpa bukur capek tangan tanpa kenyataan ya dengekeun tempo deukeut dina mangsa kampanye sia teh dina mangsa kampanye kakara daek turun ka kampung-kampung dina mangsa kampanye kakara ulin ka rakyat janji we muruluk aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi geus kecenok jadi pamimpin mana penting saya ya beres Lun mana buktina mang janji we muruluk ka rakyat dangukeun mang janji sakali teu ditepati hukumna dosa janji teu ditepati hukumna doraka kaasup jelema nu munafik kari mikir emang ayeuna nah tega rakyat dipimpin ku jelema munafik nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararupi rakyat teu butuh bau sungut mang nu penting mah rakyat mah beuteung seubeuh pake page murah sandang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat